Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah urang sadaya dina taun ieu tiasa ngiringan deui dina sasi Ramadan adalah sasi saum, anu mana mudah-mudahan saum urang sing ditampi sing aya manfaatna keur urang tina sagala rupina, utami nama mudah-mudahan nambih keimanan sareng katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allah ya rabbal alamin. Mugia urang salaya sing aya dina kaberkahan tur kasalamatan dina danget ieu sim kuring bade ngidangkeun hiji dongeng, nyaeta dongeng sakadang bagong anu sombong. Kacaritakeun dina hiji leuweung aya sakadang bagong jalu. Kasebatkeun anjeunna eta bagong teh kasebat bagong nunggal. Sihungna geus ngeluk, buluna bodas, awakna badak. Buruning bangsa bagong dalah satu-satu nu sejeuna oge ngarasa sieun ku manehna, da teu aya nu wani ngadeukeutan manehna. Hiji mangsa sakadang bagong ngapanggih jeung sakadang peucang. Cek bagong, "Hei, sakadang peucang, kadi maneh sakedeung." Sakadang peucang kacida reuaseunana sabab teu disangka bakal ngapanggih jeung sakadang bagong nu dipikasieun teh. Ngan dasar peucang mah loba akal jeung bisa neuger-neuger maneh. Peucang ngajawab bari tenang, "Rek naon sakadang bagong?" Cek bagong, "Maneh nyaho? Ayeuna yen saleuweung ieu geus teu aya deui nu wani ka kaula, kabeh sato-sato sayeuneun." Cek bagong bari sombong. "Bener, tembal peucang sambil unggul-unggulkan. Ngan naon?" Cek sakadang bagong bari pureleng. "Ngan jigana sampean ge moal wani ka manusa mah," cek sakadang peucang. "Nah, lokos kumaha satu nu ngaranna manusa teh?" Sakadang bagong nanya. Cek peucang, "Ari pangawakanana mah teu gede-gede amat. Gede henteu, leutik henteu. Lamun leumpang make dua suku, teu siga kurang kieu. Ngan manehna mah pinter loba akalna," cek peucang teh. "Ciga tuh buru-buru urang teangan ayeuna ku ngaing rek diamuk," cek bagong bari teh ujug-ujug nafsu sabab aya makhluk nu cenah leuwih gagah tibatan manehna. "Hayu, tapi kudu janji."
lamun engke maneh ayana naon ulah nyalakeun kuring, da kuring mah ukur nuduhkeun hungkul. Cek Pecang, moal malah maneh jadi saksi kumaha eta kahebatan gaula. Cek Sakadang Bagong bari sombong. Pecang jeung Bagong tuluy neangan nu ngaranna manusa nyarumput di lembuni di sisi jalan nu biasa sok dilewatan ku jelema. Teu lila jol budak sakola make pakaian saragam keneh bari mamawa tas nu isina buku. Kawasna mah rek inget ka sakola meureun. Bagong nanya ka Pecang lalaunan, "Ieu lain nu ngaranna manusa teh?" Tembal Pecang, "Nya ieu ngan ari ieu mah pentil keneh pimanusaeun." Bagong ukur ungguk. Teu lila jol deui datang aki-aki nu geus kolot utak iteuk bari mamawalong tongkat. "Ieu lain manusa lain?" Sakadang Bagong nanya. Pecang gancang ngajawab, "Benar, ngan ieu mah geus dalu mun cara buah mah ke sabar atuh moal lila deui ge datang geura." Bagong ungguk deui. Tekung si lila jol paninggaran ngajingjing bedil leumpang dangah bari rudat teret ka kenca ka kateuh jalan. Cek Bagong, "Tah, mun ieu bener manusanya?" Bagong nanya. Bari kawas teu sabar pisan. Pecang ngajawab, "Tah, ieu bener nu ngaranna manusa." Barang ngadengi jawaban gitu, Sakadang Bagong tuluy lumpat gancang ti panyumputan nuju ka manusa anu maksudna rek nubruk ti hareup. Paninggaran barang nempo Bagong nu rek nubruk gancang ngekang bedilna. Tuluy ngecengkeun bedilna ka Bagong barang geus deukeut, jeder sora bedil kasada pelorna nyamber kana sirahna, maksudna sirah Bagong. Bagong anu tadi keur mengpeng lumpat gancang satok sakoteapan nambru nepi ka teu hudang deui. Paninggaran nyamperkeun ka Sakadang Bagong nu geus ngagoler bari ngomong, "Ieu sato nu sok ngaruksak papelakan aing teh," cenah. Ari Sakadang Pecang barang nempok kitu teh ukur ngagideg hungkul tuluy ngaleos weh deui asup kana leuweung. Rupina dongeng diaturkeun wong sakitu. Dina carita di luhur pesan moralna panginten urang dina kahirupan ulah sok ngarasa sombong atanapi adigung atanapi gede hulu. Ulah ngarasa atau miara sikap sombong dina jero diri, sabab ari eta teh teu aya manfaatna pikeun urang, nu aya kalah nyieun mamala atau picilakaeun. Leuwih hade miboga sikap handap asor siga ilmu pare. Bageur kasasama beh dipiharep dipikarasa ku batur, sabab keur langit ibadah saum anu kahiji masih aya langit lian deui nu leuwih luhur. Sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng asuh.